Ieu mah duit keur emak, keur cecengan emak. Duit naon ieu Nis? Duit gajihan ti anak emak, keur naon we atuh nu dipikahayang ku emak. Oh, nuhun nya. Nya mak. Nis, Naon deui mak? hemat-hematnya maneh kana duit. Ulah sok boros, ulah sakahayang maneh miakeun duit anak emak. Mak, ku abi dibejaannya ka emak. Abi sebagai minantu emak berhak miakeun duit anak emak. Ayeuna abi dek ka salon, dek memanjakan diri. Emak edek malu ka abi. Edek atuh Nis, emak milu ka salon daripada emak cicing wae di imah, bosen oge. Tah ieu salah sahijina. Emak ngomong abi sok miakeun duit anak emak. Tempo emak abi indit ka pasar, abi sok ngajak emak. Abi meuli baju, emak dipanglikeun baju. Indit kamu, abi ngajak emak. Abi jajan baso, emak oge sarua jajan baso. Kemana-mana oge emak mah diajak, teu pernah teu diajak. Berarti nu miakeun duit anak emak teh lain abi wae mak, tapi emak oge. Hiji deui nyamanya ulah sok ngajarkeun hemat. Kusabab abi nyaho cara ngatur keuangan keluarga anu cigah kumaha. Jeung hiji deui nyamanya diajar damai jeung minantu sorangan. Ulah resep julid ka minantu sorangan. Jadi kumaha atuh Nis? Jadi ka salona? Dek milu, mah tulus isuk deui we. Dasar. Padahal mamun aya kawan mah ngomong ka urang langsung. Nis. Tingali urang ieu nempo status si Nur. Tempo atuh kata-katana. Urang menjadi kasindir, jadi kasinggung si Nur. Cek, ulah gampang kasindir ku status batur. Jeung ulah kasinggung pedah postingan ngaliwat kana beranda ece. Nya atuh pasti kasinggung Nis. Tempo tuh kata-katana eueuh deui iwal ti ngomongkeun tentang masalah hutang. Yeuh cek, pikiran mah kudu positif dan boga hutang teh lain ece wae. Jeung nu hirup di dunia teh lain ece wae. Sakirana dina postinganna teu nyebutkeun ngaran ece, teu kudu kasindir atuh. Nya jelas kasindir atuh Nis, ari tentang masalah hutang-hutang gitu mah. Lamun ece kasindir berarti tepat sasaran. Dengekeun cek, panyakit hate, iri dengki, eta kabeh panyakit anu teu ditanggung ku BPJS.